Sampurasun wadia balapa mas. Di dieu Biro Kesma bade ngawonohkeun salah sahiji platform ngobrol nyaeta meetyou.me. Kanggo media atanapi sarana pangaduan jeung curhat wadia balapa mas anu jadi salah sahiji program Biro Kesma nyaeta PUSPA, Pusat Pengaduan Pamas. Naon sih meetyou.me teh? Jadi meetyou.me teh merupakan platform ngobrol jeung urang asing anu simpel, gampang, rame, bisa diakses di mana wae, iraha wae jeung teu kudu login ku proses nyieun akun anu hese, ribet jeung tangtuna meakeun waktu anu loba. Teras kumaha sih cara ngagunakeun meetyou.me kanggo media pengaduan jeung curhat wadia balapa mas teh? Jadi anu kahiji urang muka wae situs meetyou.me di HP atanapi di laptop. Nalika tos muncul tampilan kawas kieu, klik start chatting. Lebetkeun wasta sabebas kahayang urang, teras klik continue. Lajeng klik go to chat. Teras lebet ke menu people, ketik di kolom pencarian Kesma_Pamas genep 4. Saatos eta klik icon chat, teras kanggo anu pamungkas, wilujeng ngajukeun pangaduan sareng curhatan-curhatana. Pokona ieu chat khusus kanggo wadia balapa mas pikeun curhat terkait naon wae. Ulah ringrang sabab kabeh masalah aya jalan keluarna. Ieu chat privasi pisan, moal nepi ka bocor, bakal dijaga pisan keamananana. Sakitu wae ti Biro Kesma, diantos pisan curhatan-curhatanana kanggo sadaya wadia balapa mas. Hatur nuhun.